Meureun kitu we dinya, amang geus mulang heula mun aya mah bejaane amangnya. Amang butuh pisan ayeuna teh tulungan amang dinya. Da meureun saha deui kitu amang ge bingung ayeuna teh. Jeung dulur mah kudu saling ngabantuannya, meh menang pahala. Aduh ya Allah, milarian ti mana duit 11 juta kudu lunas ayeuna. Iya, Apa sayang? Ria ga juga cis di mana bisa mayar sesar. Atuh aya we rezeki mah nu penting mah lunas. Di nya mangke di bejaannya mun aya mah insyaallah lah. Teu beja heula ke pamajikan gitu ardi ge. Paling saminggueun amang ge nginjem, minggu hareup ge dibayar deui kitu ku amang da. Amang meunang kitu tina pensiunan rada gede di. Emang amang operasina iraha di? Nyata operasina teh rebo 2 poe deui, amang teh geus teu itut sabulan di operasi usus ieu teh. Teu bisa sare amang teh unggal peuting ge. Oh, atuh engke urang ngobrolkeun heula mang sareng itu si Teteh sugane gitunya. Atuh nya usahakeun dinya, hampura amang nginjem ka maneh. Geuna emang. Atuh nya amang mulang heula nya. Nya mang hek. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh mulang heula nya. Yang si Mang Udin uih heula cenah. Ka mana ning? Geuna aya tuh bisi capeun keur sare meureun di. Yah nya, salam gede. Hek mang hati-hati nya. Si bayi bangun. Henteu. Cek kamu tadi bangun atuh. Tengan wa gawe aku maningali beungeut narujit wa ka era. Wah, mun bebeja oge jiga geus pasti moal ngijinan ieu mah euy. Apa tong bebeja wae kitunya? Tapi mun teu bebeja bakal wih parang ke ngamakna, pasti bakal kanyahoan. Bingung aing euy. Lah bebeja wae lah, masalah dibere atuh henteu nama paluli teuing anjing. Iyang. Kamu teh ingat? Hah? Kamu teh ingat? Baheula si Mang Udin perlakuanna ka kita kumaha? Hah? Emang manehna ngabantuan pas aku kelahiran, Tila? Kamu bilaan ngejual motor atuh kenapa manehna geus ngejual mobil? Mikir teh kamu yang? Mikir teh. Baheula saha kamu nu mantuan? Eueuh. Dulur caduk kemana dulur eueuh? Urang keur miskin mah nu ngaku dulur. Nyeri hate yang aku mah nyeri hate ti pas orok urang eueuh ningali oge harita. Bejakeun eueuh kitu, urang loba pangabutuh kitu we. Kenai atuh yang harita aya mah. Teu kudu amek-amekan kamu ge ngalelebar tanaga. Entos harita aya mah atuh. Lain teh aya aku mah bisa nginjemkeun duit jeung nulungan jelema mah. Tapi nulungan teh nu kumaha heula? Ari jeung jelema nu teu saling mah keur naon capek-capek hirup. Tadina teh ka Mang Udin teh cuma eta dulur hiji-hijina gitu yang. Mah teu boga dulur deui. Sugane gitu tadina mun urang nolongan dulur ayeuna teh urang ditolongan deui gitu suatu saat mun urang aya kasusah. Yeuh, nu ngaranna dulur teh nu kumaha? Lain dulur teh nu nulung urang pas urang keur susah. Buktina kamu kemarin nyangan duit jang lahiran aya teu dulur nu nginjemkeun. Hah? Nu gabantuan aya teu? Wah kan? Jang naon bukan dulur kitu. Atuh yang kumaha kamu we aman nuturkeun nya. Da percuma ieu nginjemkeun oge ari ka kamu na mata krudet moal jadi pahala. Teh ikhlas aku mah jujur teh ayeuna. Boga duit lieur. Boga duit leuwih lieur. Aing kudu kumaha tuh nyai. Mun diinjemkeun geus pasti bakal dicarekan aing ku pamajikan. Ari teu nginjemkeun karunya aing boga dulur ngan hiji-hijina. Emang sih tau ge si Mang Udin eueuh nginjemkeun duit pas harita, tapi urang teu bisa egois oge dibuat ting emang keur teu bogaeun meureun harita teh. Ayeuna giliran manehna minta tulung urang keur boga asa kumaha nya mun teu ditulungan mah. Sok sieuna teh paeh diisukan aing mun teu ditulungan mere injem ku aing. Asa boga dosa aing meureun jadina teh. Bingung aing paung teh. Allah selalu akan membantu seorang hamba selama hamba itu masih mau membantu saudaranya. Aku aing dibantu wae kitu nyai da sakedeung cenah tadi ge minggu hareup dibayarna. Halo Di. Halo Mang, kunaon? Ieu biasa dikarasa beuteng. Iya Mang bisi arek namu teh aya di Ardi gitu. Alhamdulillah nuhun dinya tos bantuan Amang Di. Heeh Mang, ngan mi HP nya ulah sina apaleun si Teteh. Ieu kitu apaleun Ardi nginjemkeun ka Amang. Gek Di, da ku Amang ge minggu hareup dibalikeun deui tong hariwangnya. Hari minggu hareup dibayar di Mamang syukur. Soalnya ieu ge Ardi namutna pinjol di da bisi apaleun ngurangan saldo mun tina tabungan mah sok dicekan. Kan bae Di, kayak dibayar meureun jembungan aku Amangnya. Amang geus bingung ieu teh neangan duit yang operasi. Duh ya Allah. Mang nyungkeun nomor rekening nawe Mang kirimkeun ayeuna nya, ieu mumpung di luar. Hek. Telepon yang saha? Teu ieu babaturanna nyakeun kabar.
Oh, gerak ka jero atuh gerak bobotos wengi. Nya bade sayang sekedap dinya. Tong wengi teuing. Nya moal ieu salit deui dah. Hampir ajig.